Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejaneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Nu Geulis di Pasir Ipis karya Kang Rompis bagian ke-65. Kumaha salajengna ilalakon Sudira ya Dewi Rarang, Ratu Kuntring Manik, Ratu Jin Nyimas Erang, ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Ye editingna nyata Neng Hera anu manis anu geulis teh campernik pokona mah saur Kang Rompis. Satu acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe kana YouTube-na Kisah Tanah Sunda mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang anu ngahibur kapala wargi sadayana nya. Bari aktivitas di bumi kanggo ibu-ibu bari masaknya segegeroh ngistrika, kanggo bapak-bapakna bari nyantai di tepas di buruan di kursi bari sidengdangnya bari ngopi ngelepus udud di padamelan di tempat konveksi bari ngajahit ngobrasnya ngagunting motong di tempat cukur di perjalanan di kantor di pasar di pabrik pokona mah kadulur-dulun waya di lemur barayan waya di kota oge di pangumbaraan sareng ulah hilap di like di komen ya pala wargi sadayana di share linkna langkung raos upami ieu pedaran dongeng teh disambungkeun kana speaker aktif wah ngageleger sorana teh asa waas gitu asa zaman baheula sareng kumargi simkuring madang dongeng teh sanes dina radio nu tangtosna aya sponsornya di zaman kiwari mah geuningannya kalayan berangkat tina niat hoyong ngamumule seni budaya basa Sunda khususna dina pedaran dongeng saumpamina hoyong ngaapresiasi kanggo simkuring oge pengarang tah biasa nyawer kana nomor dana ieu nya aya rekening oge tong ageng-ageng 2000 we etang-etang parkir cenanya kecuali nu garaduk oge nu hoyong kaos Kisah Tanah Sunda oge nu sanesna nya pernik-pernik nu sanesna tiasa kana nomor ieu oge supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Nu Geulis di Pasir Ipis karya Kang Rompis bagian ke-65 mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Kacaritakeun deui kayaan Ratu Jin Nyimas Erang anu jadi tangtungan Ratu Kuntring Manik di nagara Giri Gumuruh. Harita Nyimas Erang kadatangan Eyang Lamping anu memang ngahaja nepungan deui ka Ratu Kuntring Manik. Sakumaha biasa lamun Eyang Lamping datang teh para siluman nyarembah ka Eyang Lamping. Ukur Ratu Kuntring Manik sorangan anu taradaikeun nyembah ka Eyang Lamping. Harita Eyang Lamping diuk anegleng dina kursi dising hareupan ku Nyimas Erang. Eyang Lamping pok bae kedaling lisan. Jadi kumaha ngudaan pancen ti kaula teh Manik? Nageus aya wewengan perkara jalma anu miboga kasakten teh. Maksud kula teh geus kapaluru tacan eta jalmana. Kula kakarik miboga wewengan ka eta jalma. Tapi tetela teu babari pikeun nyusud saha eta jalmana. Lian ti eta lemur pasir angin geus dikungkung ku pangawasa hiji tangtungan ririwa anu ngariring kiwik. Kula meh-mehan kasoran katiti pangarti ku eta ririwa anu miboga kasakten linuhung. Ari ngaran eta ririwa teh nya eta si Komalatungka. Inyana keur ngulincer neangan anjeun Lamping. Tembal Nyimas Erang ngabejakeun satarabasna ngeunaan enden Komalatungka ka Eyang Lamping. Nyimas Erang ngahaja ngabejakeun perkara enden Komalatungka ngarah Eyang Lamping daikeun betus paniatan anu sabenerna. Ngadenge caritaan Nyimas Erang, Eyang Lamping tangka ngaranju teu boga panyangka lamun ririwa anu miboga kasakten teh nyatana mah geuningan enden Komalatungka. Eyang Lamping geus boga ijiran lamun enden Komalatungka rek males pati ka dirina. Beungeut Eyang Lamping atra euceuy beureum ngemuka ambek anu pohara. Wah, haram jada. Tetela si Komalatungka arek ngayakeun balitungan gae. Tapi sanajan si Komalatungka miboga kasakten linuhu, pikeun aing masih Lamping moal ngejat satungtung beas oge. Kitu ceuk Eyang Lamping. Panona ngakeburu hurung perbawa amarahna anu mimiti bijil. Eta mah urusan anjeun jeung si ririwa Komalatungka. Kula jeung sapangeusina nagara Giri Gumuruh ulah kababawa. Sok sanajan anjeun miboga ilmu luhur bisa ngelehkeun eta ririwa. Tapi mangka hade ulah gagabah dina nyieun tindakan. Sabab manusia anu geus ngabendeng pangawasa anjeun, inyana bisa mancala jadi naon bae sakarep ingsun. Kajeun anjeun nyumput dina lak-lakan naga, si dengdang dina luhureun mega. Geus tangtu anjeun bakal kasungsi ku eta pangawasa jalma. Sekali deui kade ulah gagabah, kula mah ukur mere pepeling ka anjeun Lamping. Kitu pok-pokanana Nyimas Erang ngahaja nyingsieunan ka Eyang Lamping sabab Nyimas Erang geus boga hiji rarancang anu kacidahadena. Ngadenge caritaan Nyimas Erang, Eyang Lamping ngaraga meneng. Inyana uleng mikir nengetan caritaan Ratu Kuntring Manik atawa Nyimas Erang. Ana dipikir mah ku Eyang Lamping, caritaan Nyimas Erang teh kacida benerna, inyana ulah gagabah dina nyieun tindakan, bisi bae jadi bekas nyalahan kadon malindes ka dirina sorangan. Geus kasaksen pan kumanehna, Senopati Durgalapati teu mampu ngayunan pangawasana enden Komalatungka. Samalah mah Ratu Kuntring Manik sorangan
meh teu untuk ngayonan pangawasana enden Komalatungka. Sokomo lamun teu mah kudu ngalawan jalma anu kasaktena leuwih luhung tibatan enden Komalatungka. Geus tangtu Ratu Kuntring Manik bakal bobor karahayuan anu antuk namah manehna sorangan bakal dicangkala ku eta jalma. Satu tas mikir nepi ka lebah dinya, Eyang Lamping pok bae ngawakca, sorana dumareuda. Omongan anjeun teh bener pisan Manik. Lamun kula gagabah dina nyieun tindakan, geus pasti bakal bekas nyalahan. Ukituna kula rek nyieun raranjang anu leuwih tarapti sangkan bisa nyusud jalmana anu miboga elmu linuhu. Wayahna anjeun unggal peuting kudu ngulayaban ka lemur pasir angin. Sabab bisi bae kapiheulaan babar ku pihak musuh. Tak kitu Manik, mugi bae anjeun ngarti. Pikeun kula mah taya bayana, ngan wayahna kula ulah hantem dikungkung ku pangawasa anjeun Lamping. Kula moal mungkin kabur ninggalkeun nagara jeung rahayatna. Lintang ti eta lamun hiji mangsa kula katohian sarta dicangkala ku eta manusa, anjeun sorangan nu bakal cilaka. Kaayaan diri anjeun bakal kanyahuan, geus pasti eta jalma bakal ngajorag ka tempat anjeun. Kula mah taya urusanna naon jeung eta jalma. Kula ngan saukur mere wewengan ka anjeun Lamping. Kitu ceuk Nyimas Erang ngahaja mere pamandangan ka Eyang Lamping. Nyimas Erang kacida pinterna dina ngareka carita. Lantaran manehna geus bisa neguh kana paniatan Eyang Lamping anu sabenerna. Beuh, jata pisan anjeun teh miboga pamikir anu jembar Manik. Nepi ka geus bisa ngalelebah kanu bakal kajadian. Heug, kula moal salawasna ngungkung diri anjeun ku pangawasa kula. Ngan lamun ayana naon mah gedap balik deui bae ka dieu. Kitu ceuk Eyang Lamping. Asa bungah ngadenge caritaan Nyimas Erang anu sasatna mah geus mere wewengan ka dirina. Geus tangtu ayana naon mah kula bakal gagancangan datang ka dieu deui. Walon Nyimas Erang kacida tegesna. Syukur, syukur, syukur Manik. Kula banget percaya ka anjeun. Ayeuna kula sejaamitan bae. Ceuk Eyang Lamping cacap tina cumaritana. Inyana geus ngaleungit ti dinya. Satu tas Eyang Lamping taya di dinya, Nyimas Erang ngagerwan salah seorang senopati karajaan Giri Gumuru. Sanggeus papatah ka eta senopati, jirim Nyimas Erang geus ngaleungit ti dinya. Gancangna carita.
Ratu Jin Nyimas Erang geus aya deui di alam manusia dina wanci sareupna. Nyimas Erang ngahaja gura-giru ngajugjug ka lembur pasir angin lantaran arek ngabejakeun perkara eyang lamping ka Ratu Kuntring Manik. Tapi sanggeus ngadaguan rada lila, Ratu Kuntring Manik taya datang kadinya. Be, nakamana cenah Ratu Kuntring Manik teh? Wayah kieu can aya ngelol keneh ka dieu. Duh, palang siang keur ngadutu urang Kang Sudira. Tapi piraku deui Ratu Kuntring Manik daek khianat ka aing. Sok komo si Acek Dewi Rarang masa kitu harangana apanan kawas engang. Kitu ceuk gerendengna Nyimas Erang. Panona luak liuk nengetan kayaan didinya. Awahing ku panasaran, Nyimas Erang ngawatek pangawasana sangkan bisa nyusud ka Ratu Kuntring Manik. Panon Nyimas Erang peureum, biwirna ngunyem mapat kalimah pamakena. Ngan teu lila Nyimas Erang atra ngagurubu gawas manggih kareuwas. Keke, ditinggalian ti Ratu Kuntring Manik babarengan jeung Kang Sudira. Eta, dua nana aya di lemur si Acek Dewi Rarang. Sumedang kitu. Aduh, tobat teuing. Buah Kang Sudira ti pada mokprok kuduaan moal teu gonyel sia. Lamun kapangih keur dicok ku si Ratu Kuntring Manik, cucungikna anu demes teh tah arek dirak-rak ku aing. Kitu pok-pokanana Nyimas Erang dumadakan ngarasa timburu ka Ratu Kuntring Manik. Aing kudu ngarubah wujud jadi awewe manusia dina tangtungan Ratu Kuntring Manik. Dagoan sia, aing arek datang kadinya. Kitu pok-pokanana Nyimas Erang ngemuka keheul ka Ratu Kuntring Manik. Nyimas Erang ngawatek pangawasana. Bre, Nyimas Erang anu keur nyamur jadi Ratu Kuntring Manik teh geus robah tangtungan make papakean awewe bangsa manusia. Tangtungan Ratu Kuntring Manik beuki geulis campernik matak moho anu nenjo. Nyimas Erang make gaun sageblus anu panjangna handapeun tuur, kelirna gading dipapaes ku kekembangan pulas hejongora. Dina palebah cangkengna aya beuber kelir bodas ngabakutet cangkengna anu mapanting. Awak Nyimas Erang anu gumuleng teh beuki gademol bae, sok komo buukna anu saktak-tak teh diantep ngudar ngagarebay. Les, cirim Nyimas Erang geus ngaleungit ti dinya. Kacaritakeun kayaan Ratu Seba di nagara siluman Ulo Peteng. Ratu Seba gawena ukur eleke sekeng ngadaguan Ratu Kuntring Manik datang kadinya, teu sirikna asa nyeri beheung sosongeteun balas ngalieukan kalawang karaton. Be, nakamana cenah si Manik teh? Mangkukna datang ka dieu teh ukur nganterkeun goreng oncom. Inya na bebeja arek init ka lemur pasir angin. Tapi nepikeun ka kiwari tacan aya embol-embol deui. Piraku onaman kalangsu. Asa pamohalan lamun sasabdea mah. Pan aya GPS meureunnan. Sabab manehna teh tangtungan Ratu Siluman. Moal kitu ngahikok jeung Sudira. Lantaran tangtunganna geus jadi Nyimas Erang. Duh, ku asa harianeun kalakuanana teh. Wawuhna jeung lalaki manusia anu ngaranna Sudira teh matak ngabalukarkeun kana gawe geuningan.
Ti heula si Nyimas Erang, ayeuna deui si Ratu Manik, boa kitu garariung bikang. Eta we berki jalu jelema Ratu Jin unggul pabaliut. Kuduna pemerana bah jempol ya. Eta tilu Ratu Jin kabumbulengan ku hiji lalaki. Bah jempol kuduna mah. Pemberana ya. Ti heula si Nyimas Erang, ayeuna deui si Ratu Manik, poha garariung dua bikang teh nya. Jara rengkel aing mah hantem ngagugulung cinta mah matak pugagana lalampahan. Kitu gerendengna Ratu Siluman Seba ngarasa keheul kana polahna Ratu Siluman Kuntring Manik jeung Ratu Jin Nyimas Erang. Ratu Seba terus bae ngagerowan punggawana anu tayalian iwal ti Sidogol. Sanggeus aya hareupeun Ratu Seba, Sidogol gancang nyembah ka ratuna. Dogol, kumaha kayaan si Sobir? Mangka deui ulah nepikeun ka bisa kaluar ti guha Garba. Inyana kudu salawasna aya di dinya. Pokna Ratu Seba, panona manco ka Sidogol. Dauh timbalan Kanjeng Ratu, manusia anu naminagan Sobir tos dikungkung ku pangawasana Noneng Rongke. Inyana moal tiasa lunta margi kalintang dipupujukeunana ku si Noneng Rongke. Kitu manawi anu tiasa kadugikeun ku jisim abdi teh Kanjeng Ratu. Walon Sidogol buta dea bari cedok nyembah deui ka Ratu Seba. Syukur ari kitu mah Dogol, kula bunga ngadengena. Keke, kula teh arek tumanya ka anjeun ieu Dogol. Nya eta perkara adik kula si Erang. Harita basa panggih jeung manusia anu ngaranna Sudira. Nah adik kula geus janjian deui. Maksud kula teh, nah si Erang boga janji ka eta lalaki manusia. Susuganan bae anjeun apal Dogol. Cek Ratu Seba tumanya ka Sidogol perkara Ratu Kuntring Manik taletena keranan. Hapunten pisan Kanjeng Ratu, jisim abdi mah teu apal nanaon manawi. Margi nalika lawung teh si Inden Anom sareng si Raden Sudira teh sok dilebet kareta bae nun. Walon Sidogol ngajentrekeun sajalantrahna ka Ratu Seba. Lamun maranehna keur paduduaan dina jero kareta kuda, sok kadengi sora rarecet tara. Teu maksud kula teh sok sora anu pating hargung. Gitu. Naon deui aing ieu Ratu teh? Cek Ratu Seba deui hayang nyilidik kana ketakna Ratu Kuntring Manik jeung Sudira. Oh, ngaharugung. Maksudna kumaha ieu teh? Kumaha? Sapertos wonten kuda kitu ngajurehem. Temal Sidogol bari kerung teu ngartieun kana maksud omongan nu jadi ratuna. Dasar duruek sablaguk. Buta taya kanyaho sia. Piraku sorang ngahargung disaruakeun jeung sora jerehemna kuda. Boloho teh ulah dibeakeun ku sorangan sia. Agehan ta Ustad Jaki. Kitu cek Ratu Seba panona muncereng ka Sidogol. Sidogol teu wanieun cumarita deui, inyana ukur ngeluk tungkul ngerasa sieun ku Ratu Seba. Dengikeun Dogol, lamun poe isukan si Erang taya mulang ka dieu, anteur kula ka lemur pasir angin, rek dijiwir eta jojowerna si Erang teh. Tuman teuing, sok ngabae kana parentah, katungkulkeun ku rasa katresna anu tacan karuhan. Cek Ratu Seba atra beungeutna bangkenu. Unjuk sumangga Kanjeng Ratu,
jisim abdi mah moal pindo damel kaulanun. Tembal si Dogol bari nyembah kanu jadi ratuna. Ratu Seba teu ngomong deui, inyana langsung jengkar ka kamarna. Kocapkeun deui kayaan di dayeuh Sumedang. Di bumina Raden Suryalagawa, Dewi Rarang, Elsa jeung Ratu Kuntring Manik keur ngarariung di rohangan tatamu. Beungeut Ratu Kuntring Manik atra bear marah mai pinuh kabunga. Inyana pulang dibawa ulin ku Dewi Rarang jeung ku Elsa ngurilingan dayeuh Sumedang. Ratu Kuntring Manik oge dibawa ka toko baju bogana Dewi Rarang. Hate Ratu Kuntring Manik asa guliga, bisa ulin di alam manusia, bisa shopping, bisa jalan-jalan. Ratu Kuntring Manik aya kana 10 setelna meuli baju ti Dewi Rarang. Sok sanajan inyana teu apaleun perkara ngitung duit, tapi ari pikeun nyokot duit mah kacida gampangna pikeun Ratu Kuntring Manik mah. Kangaranan Ratu Siluman geus tangtu miboga kasakten anu kacida linuhungna. Tong borok mah ukur perkara nyokot duit, lamun dititah nyokot emas karungan oge geus tangtu bakal mampu nedunan. Ari Sudira anu dicana ku Raden Suryalagawa katut Den Lasmana ka Cimalaka tacan aya mulang. Ngan anu jentre mah di Cimalaka teh aya kasepuhan anu wastana Mama Akbar Hudaya. Hiji sepuh anu linuhung ku elmu jembar ku panalar, sasat nama Mama Akbar Hudaya teh guruna Dewi Rarang. Be, eta raksukan teh kalintang payusna sareng tangtungan ai erang. Pokna Dewi Rarang panonna nitenan baju weuteuh anu dipake ku Ratu Kuntring Manik. Nuhun aceuk geulis, ieu raksukan teh kalintang saena nyanak sima anu nganggona. Walon Ratu Kuntring Manik kacida bungahna, panonna teu woleh nengetan kana baju anu dipakena. Ratu Kuntring Manik make gaun sageblus panjang kelir beureum ati, dipapaes ku kekembangan pulas koneng, puguh bae beuki nambahan kageulisanana Ratu Kuntring Manik. Eta raksukan teh ti dayeuh Bandung, tempatna tukang ngadamelan anggoan. Ke upami aya waktos mah urang amengan ka dayeuh Bandung ai erang. Ceuk Dewi Rarang boga karep hayang mawa ulin Ratu Kuntring Manik ka dayeuh Bandung. Unyuk sumangga aceuk geulis, abdi mah sejang ngiringan bae. Walon Ratu Kuntring Manik beuki bae bungangang hatena ngadenge rek dibawa ulin deui teh. Kunyun, ari ilaing iraha ka dayeuh Bandung. Heueuh maksud teh babarengan jeung si Aka Lasmana ka dituna. Lainna naon ngaraha pararuguh keur ilaingna, ulah dililahkeun bisi gudir manten deuleun.
Cek Dewi Rarang bari nyikiki. Ganeng si Oces ngareken ka bikang tawa heor ka uing teh keur ngadaguan si bapak jenang ka dieu dari sakalian nunda carita ka Ama Surya. Lamun geus badami para sepuh mah uing arek balik heula ka daya Bandung. Maksudnya arek tatan-tatan heula ti anggalna samemeh cunduk kana waktuna. Walon Elsa Daria nakeranan. Cunduk waktuna keur naon kunyun? Kudu pugu ari nyarita teh. Pokna Dewi Rarang panuna kucap kiceup ka Elsa. Ari nyarita jeung toet bikang kudu mi temres pisan ngomong teh nya. Pokona mah geus cunduk kana waktuna uing jeung si Kang Lasmana aduh gabret. Walon Elsa bari ngagikik seuri. Dasar si kunyuna geblos ya. Aduh gabret teh sarua jeung ngadu bujur sia teh. Cek Dewi Rarang bari ngabegegan ka Elsa. Ari Ratu Kuntring Manik ukur nengetan kanu keur cacarita sakapeung milu seuri sok sanajan manehna mah teu ngartieun kamana loyogna wangkongan Dewi Rarang jeung Elsa. Heuleut sawatara waktu Raden Surya Lagawa tos mulih ti Cimalakana kairing ku Sudira Katut Den Lasmana. Sudira Katut Den Lasmana angkaribung ku babawaan kawas arek karyaan bae. Raden Surya Lagawa ngahaja balanja katuangan kanggo boroeun anu araya di bumi. Nyai, sok gerak ka jero lain ngajajanteng ditepas. Saur Raden Surya Lagawa ngagentraan kanu ngajajanteng ditepas bumina. Meh bareng Dewi Rarang Elsa Katut Ratu Kuntring Manik pating lalieu kalebah lawang panto. Saha nu ngajanteng teh nya? Oh, Dewi Rarang anu wujudna jadi Ratu Kuntring Manik jadi jelema. Jadi opat awewe ngalobrol, opat sora ngarobrol, kabeh anu nyaritana Mang Ian kudu opat sora awewe. Pokoknya nama episode ka sabaraha teh ka 60 mah abis si kana pingsan ya. Nyaritakeun opat awewe nu ngobrol make sora nu beda-beda. Aduh ampun. Sedih. Euleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cak urang tunda ilalakon nu geulis di Pasir Ipis bagian ka 65 nya insyaallah kin urang lajengkeun karena bagian anu ka 60 genep. Sekali deui tahan pada nyawer ulah hilap tah. Ieu aya nomor dana, aya nomor rekening. Ojang muli-muli udud atunya urang teh. Yang muli senal capit, yang muli hihid, yang muli katel, panci, gayung, ember, termos, pokokna mah sagala senok, garpu, piring, panto, janela, imah.
Cag urang tunda dihanyuang siang, urang tenen dihaneleum sieum, paranti nyokot ninggalkeun, mangsa datang ka sambeut deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.